kuya. Dina hiji poe sakadang kuya kerenangan kadaharan. Ti isu keneh nepi ka beurang. Manehna tacan keneh anu naon. Ngahaut ka tengah poe, manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asap. Tapi kumaha da teu bisa naek? Kulantaran kitu, tuluy manehna bebeja ka sakadang monyet, meta pulung. Kieu omongna. Sakadang monyet, uing manggih tangkal cau nu buahna geus asap, tapi hajakal teu bisa naek. Cik tulungan pangalakeun engke paparoan. Hade, tembal sakadang monyet. Di mana? Tuluy maranehna arimbit babarengan ka tempat tangkal cau eta. Sakadang monyet tuluy naek. Metikan cau hiji-hiji bari dituntut di hakanan. Sakadang kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. Atuh bari cuma pelakuan ngerian ciduh. Sakadang monyet, mana bagian uing? Kapan geus janji paparoan? Ceuk sakadang kuya ngagorowo. Tapi sakadang monyet teu marire. Jongjon bae metikan jeung ngadaharan. Kalah ka maledogan ku cangkangna. Sakadang kuya pohara nyeureunana. Unek-unek hayang males. Dina hiji poe isukna, sakadang kuya indit ka kebon juru tani. Ngala cabe nu geus asap. Warnana beureum. Ngala genep nu galede. Ka tembongna bangun aramis pisan. Manehna indit nepungan sakadang monyet. Ditanya ku sakadang monyet. Sakadang kuya, maneh teh kemanahan naon? Cik uing menta. Tembal sakadang kuya. Ah, ulah ngaganggu, uing teh keur ngeunah ngadaharan buah. Papareun dewata. Kakara uing mah barang nikmat kieu. Cik ngasaan saeutik, uing lapar pisan, ceuk sakadang monyet. Bari rumah rame, meta ngarah di karunyaan. Keur naon mere ka maneh? Kapan mere teh maneh teu mere? Cau ka uing. Padahal eta teh uing nu manggihanana. Hampura baya atuh nu eus-eus mah. Sing karunya ka uing nu hayang ngasaan buah loa papareun dewata. Omongna deui kudu ngasengis. Nya ari maksa-maksa teuing mah kok bae tuh cokot deukeut tangkal caringan itu. Tapi ulah dibeakeun kabeh, sisakeun keur uing saparona. Sakadang monyet pihara atuheuna. Gancang lumpat. Rek nyokot buah loa papareun ti dewata. Lantaran rabeatna haweu jeung sarakah manehna embung nyesakeun. Kabeh dibawa lumpat. Di tengah jalan, raus-raus bae di dahar. Nepi ka beak. Ari beak, aduh blajer, jejeritan awahin kulada jeung panas. Sakadang kuya kacida sugu menana, lantaran geus bisa males ka nyeri keur baretok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.